Yo, sok sia kita pilih erek pipi nu mana tah heula sok sia heula tah sok ek pipi nu mana ek digablok pecet aruk aing teu iya usep aing amemet kitu euy an aing percuma sanggeus aya ieu usep aing di imah rungsing pamajikan we ngadalakdak pajar kena teh gadag ngusep deui aing terpaksa ku aing dijual aing teu butuh ieu teu boga duit deh butuh duit aing nyaah namanya teh antaran ieu usep teh geus ngahasilkeun ge rea aing geus menang lauk segala rupa ieu tina usep ieu tapi da kumaha daek teu daek jual we ku aing mah selamat tinggal usep sedih nama euy deng sok nineng biasana aing nempo usep ieu teh ngagantung ayeuna ku aing dijual mun sia ding hare eng paingan ge paingan ngobrol sorangan gering ieu mah cicing sia malen ku gering-gering kitu aing ngajual ieu usep ngajual heeh pangajual keuna tuh ding hayang sabaraha ieu ieu heeh aing menang oleh 1 juta ieu teh ding 1 juta 1 juta aslina ieu teh kamemet usep teh kan aing butuh duit pamajikan melek pek wae rek dijual sabaraha ieu 200.000 lah ka maneh mah kumaha we duitan bener aing mah aing nineng nang mading ngada kumaha deui aing butuh duit bener ieu 200 bener aing mah asal ayeuna tungguan bener tungguan ku aing ditungguan ya ding keun bae lah si odingkeun we 200.000 ge daripada ka batur kalau baturan atuh leuheung we murah-murah geuna aing bisa nginjem deui itu si kehet jiwang teh lagi ku aing jiwang jadi dia naon dia turis lagi aing sia mah ya aing can meunang duitna ge aing kajual ieu ya jujur aing mah yang apa aing mah ratu ke heula sia teh rambut api koplok ye butuh aing oge sing aing ge butuh duit mah teu ngajual ieu usep ge aing isukan apaan heueuh ke heula dagoan tuh si Oding keur mau heula duit ai maneh si Oding tah aing kajual ieu kajual sabaraha eta dijual 200.000 ku aing tuh geus jadi ku si Oding keur mau heula duitna ku aing tungguan ieu teh engke we atuh teh ka dieu deui koplok bener nya ku aing ditagih engke heeh awas ya heeh aing keur mau si gitu Oding lah hujung anjing piro ge duit 100.000 sia teh meni motah ih ngatuh geus kapotong deui we aing ngajual jujur 200.000 ku rambut api 100 tapi baiklah daripada aing boga hutang tambah berat hutang teh sayang si Oding tadi lila teuing ieu teh ka mana moal duit nanya si koplok bakal hayang kieu deui ya aing gila si goblok ka mana aduh baturkeun manten geura ieu mah aduh aing Unjong di mana? ya kor kieu Ih, di mana? ya di kebon kabeh dia ya aya ding datang. Aduh, aku mahal. Masa kieu segala tuh. da aing kesel cetek kunyuk mana jadi teu Oh ya, namang aing jejer teh butuh sabaraha mah. Dan duitna can meunang euy. kantun we kalilana aing nungguan kunyuk mah teu gablek pipikiran sia cungur Pan heueuh kitu teh ya. Aing tadi ge sugan teh dibere geura aing nungguan wadoyok modal salila-lila aing. Aing cenah tadi teh tungguan cenah. Nah aing heug teh eueuh aing geus kaluar ti WC na teh. Nganas nungguan aing. ah sia mah cungur hanas aing nungguan di dia anjing
Nepikeun ka baal kok cokor. Nungguan nu modal salila-lila. Masalah sia. Ya kumaha ieu? Atuh dianjuk we. Najis aing we ditagi tuh si rambut api sia kunyuk. Atuh pan aing butuh. Sia mading ke pararugu aing mah. Cewek mun aing boga duitna dibayar. Lah, aing butuhna ge ayeuna ye jejer 1 juta ku aing dibikeun 200.000 aing mane cungur. Bina-bina teuing atuh. Dan kege ku aing geus boga duit mah dibayarkeun ieu. Lain kitu cungur. Pan aing butuh ayeuna sia teh. Kadenge teh sia teh cungur. Ana sia cungar-cungur we ka aing goblok. Da sia hayang naon jeung aing? Pan heueuh. Sia malandiana ge si cungur. Tongogo goblok. Sia tongogo. Ih, Hei. aing mana le sia kolot goblok. Aing moal anu sia budak cungur. Ya aing ge wani ka kolot nah. Sia ngalajonkeun aing nungguan ti tadi di ditu. Saruapan aing ge nu nungguan. Eta mah salah sia. Salah sia cungur. Sia kumaha? Aing ti tadi sia teh cungur, geus berharap ieu payu sia teh kujuk. Heupan ku aing geus ek dibeli ieu. Sok ngan duitna engke. Aing butuh ayeuna nah sia teh kajebir ti tadi cungur, aing butuh ayeuna ceuk aing teh. Engke ku aing mun geus boga duit mah dibayarkeun ieu. Iraha. Engke mun geus boga. Lah sia mah cungur anjing teh. Sia cungar-cungur wae ka aing. Hayang naon jeung aing sia cungur? Sok. Sia hayang naon jeung aing cungur. Heeh, sok jeung aing hayang naon? Sok. Sok. Nah, Aing teh sieun. Aing action kitu. Aing ge teh sieun. Modalan kieu. Heuh, sok goblok. Sok anjing. Aing geus gedeg. Sok sia wani mah teh sok pilih nu mana sia teh sok goblok. Sok tonjok ke aing. Yo, sok sia ge tah. Pilih erek pipi nu mana. Sia tah heula sok sia. Sia heula tah sok ek pipi nu mana nu ek digablok ku cecok. Anjing. Konyok. Logo sia goblok. Sia. Wah, ini sia ke aing. Nah tuh wani pada naon? Goblok nya ngagawekeun aing kunyuk teh. Wah! Aing cungur teh sia. We jeung teu payu jejer aing goblok ah. Sodeng, cungur. Ya aing teu ngeunah anjing. Tonjok ku si cungur. Ku aing dipales heula. Tonjok deui ku aing. Kunyuk teh ah. Wae muatan teh euy. Sia teh si mana nih? Aing teh ngagebugan jalma ditu kan. Ngagebugan jalma naon kahed? Si Jiwong musingkeun ku aing digebuganna tuh di tukang. Tenggelan pedah naon kahed? Oh, erek ngajual jejer tepira ku aing. Engke ge caing teh ek dibayar ieu mun boga mah. Dekat kate dipikeun si anjing. Nah, tuh sia nepi ka di meureun butuhan duit mana teh dipikeun ge. Aing sarua bang butuh jejerna. Kapan si Jiwong na butuhan meureun sia main gebug wae. Pusing teh mikeun tuh ra. Ku aing engke geus boga duit mah dibayar ieu. Sia kesandingan naon jadi galaki tuh Bang. Heuh, aing bosen ditindas wae. Bukan we ku aing aya nu nindas mah. Kodeng, sia cungur. Naon sia cungur? Hayang digebugan deui ku aing. Sok sia cungur aya kawani mah ya di dia di lega kunyuk. Ji, sia kakak ngogodi cungur. Sia kakak ribut abut geus kaet. Tuh. Sia. Sok dia cungur jeung aing ya. Kan aing teu wani sia geus ngagaplok aing goblok. Nah sia cungur ujung-ujungna gelepok nenggel wae goblok teu mere aba-aba setan. Samaruk aing teh wani teu geulak Tuh. Teu kahaja wa. Bang, teu kunaon Bang? Duh, wah ampura wa teu kahaja. Aduh, Gitu Bang. Sia teh. kunyuk sia cungur. Lebok goblok tah. Chef paling tenggeul sia. Kahaja wae. Eta rek nenggel si Tuh cungur. pedah naon atuh nu pukul siapa Bang? Apa ngalajonkeun wa? Ngalojorkeun kumaha? Ngalajonkeun kumaha sia teh? Aing nungguan salila-lila nyebut naik meuli jejer. Pan si ieu na ku aing teh dibere nginjem duitna kunyuk atuh sia teh. Tapi kariweuh kitu geus. Sia cungur. Ku aing tenggeul geus cukup. Tenggeul we Bang lah. Anjing, can beres sia teh cungur. Wah, can beres naon kan sok di dieu sok sia tah pedah naon tah. Sia yang dipukul boy. Nya. Sok sasalaman. Sia. Kan ngeul aing pebal tah sia nya. Kahaja wa. Nya moal. Aing can beres sia teh cungur. Goblok teh. Aing kakak ditenggeulan ku wadoyok.
can beres ya teh dendam aing ka sia cungur. Deulekeun we. Aya waktuna ya saatna sia bebak ku aing. Met teh ah. Cungur dendam aing. Ku aing mun panggil babu. Si keher ku aing ditungguan. Jong. Sia ditungguan ku aing teh tadi. Kumaha? Kan teu tulus dibalina geus teh. Sia mah teu niat ek bayar keher teh. Teu jadi aing ka digawekeun ku si cungur. Teu jadi. Cik dulu aing. Naon di Nala. Ya wek ku aing bawa. Cih. Montong atuh teu piras ya teh utangna ngan 100.000. Ah 100 saya bayar mah. Bawa ku aing geus boga duit. Bikin ku aing. Sia meni motak kunyu. Hese mayar sini. Rambut api goblok sia. Terus si cungur teh sia. Yang sarakeun kunyok. Aing digoblogan ku si cungur lain aing teu wani. Cadas teh ah. Aing lain teu wani sabenerna mah. Mana teh aya wadoyok. Mun uang ku aing bebek sia teh. Kunaon mah gane tengah poe. Naon si Tejo? Aing keur pusing. Aing ge pusing sarua. Gane tengah poe cai aing teh. Jeh. Nyantet Lamot ku aing sia. anjing. Si Ajo jadi galak gitu ngahaka naon jika geus ngakan daging bayawak aing ku ayana apes-apes teuing ampun teuing cungur ku aing awas balas dendam aing ka sia cungur aing kurang ngepil pipi kunyuk Bang. Kunaon mana eta? iya disiksa ku saroding Ada naon? nyampan tadi teh meuli useup pas si oding teh kalau ngalajonkeun nungguan aing salila-lila ku aing diamuk odingna iya bebek Mana si Oding? dah sama lain sieun pak eta aya wadoyok aing tadi ditonjokan di ku wadoyok Pangmenangkeun. heeh Ya, mata awak panjang babaturan. Sip akur. Nah, maju babaturan mah pasea tuh. udah kesel pak nungguan atau salila-lila nyebut nek dibeli jajar buku aing teh butuh duit Aku sing sabar we cuma babaturan aku dulu salah silih. tungtung naon tuh jajar aing kan ku si rambut api dibawa tapi ra utang nangan 100.000 Ada gede meureun 100.000 ge. gede kumaha Masuk itu jeung babaturan teh akur kong. minjem duit atuh pak Duit. nebus jajar deui Urang teh boga duit ya pernah di dieu cicing ge sugan aya nu ngaliwat babaturan. Ternyata ke urang mere duit. solusi jangan naon aing carita ya pak usahaan hijieun aing Ah, kebeneran. Duit kayak makan capek kita parah mas teh. Bagian biasa. Allah Kumaha ieu teh? Allah duitna ge Habis 2 minggu. sabodo satahun ge mau kebayar aing mah tahan sia Balik kali-kali acan. wow Edan sugan jamat teh. Dah barang. Karena kena dipagi kopot teh. Soak cuman 2000.